Ieu mah dek nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis. Beak geus geulis. Lamun geus kos kitu ngomongna beak. Malaya di dukuh mah. Kula kamari kadukuh di Garut 10 mobil bus. Dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina maung malulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda maung malulu ka ngan bentukna we kos karari atuh ada maung-maung ke eta awewe geulis tapi asal kawin bes salakina mau ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana ae kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat mimiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh heueuh eta teu jadi sae sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing tah mah mung aing mah kajian geulis tukang ojek kabeh teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi mah kan boga pesta kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman cekna mah daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya di nyana sugih aya di nyana tahta aya di nyana oh di istana atuh cicing ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon kula deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana aya coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah tapi Allah maha adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore lamun urang jore biasana boga pamajikanna geulis urang pendek biasana pamajikanna jangkung urang jangkung boga pamajikanna pendek maha adil Allah lamun pendek
kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh mah jadi bola bisa. Eta lah keadilan Allah luar biasa. Da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis rembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ieu? Anu geulis teh. Anu mun kawin paeh bete. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula. Santri mah biasa jago ngitungnya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat dah santri. Nekat daek geus. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung siapa li geus saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain kitu, Ceng. Dia bejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mah. Kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Itu sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasindikeun berangkat diiring ke istana. Kabeh careurik. Timimiti indungna bapana, uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana, nu bahagia. Kabeh careurik. Sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu, selamat tinggal cenah. Diri ke istana, aturan kampung ke istana. Oh, kos kiai nu kamari ka istana teh teu parantes ka deuleuh. Ieu kitu ngabesan ka istana, sendal jepit sebelah lain. Orang kampung dukuh atuh ka istana. Oh. Kadanan ku make batik seragam, jas henteu. Nini ge ilu. Bari kutang nagenges. Talina hiji hideung hiji beureum. Ieu mah cak cenah lain dikanterkeun nikah, aing mah dikanterkeun paeh. Kabeh sakampung milu kabeh. Babaturan lagi sekarang masih nekat bae mah. Kuari paeh ke paeh. Ih, siapa kos perang bae. Langsung ditikahkeun, beres ditikahkeun dalahar Bali. Geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana. Geus kabeh nganggap paeh. Sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana zaman baheula mah asal nongkrong betah paeh. Ieu geus kada dengikeun tongtrong. Asal istana tong. Nah, geus innalillahi berarti. Poe ka hiji tongtrong didengikeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Udah aman ieu. Teu paeh aman. Kaget kabeh ge. Kumaha indung bapana mah geus ngadengikeun tongtrong bae. Tetep teh. Orenganan encan. Begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat.
beres di musola salat balik ka imah. Masya Allah, eta pamajikan geus siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipake kabeh. Ya lagi barang asup ka kamar teh. Masya Allah, paeh mulai. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, dalam mikiran paeh mulai. Paeh mual malam ieu cekeun aing. Asana. Aing isu kabejakeun cek. Cenah malah mikiran paeh mual. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh mual aing, paeh mual aing moal. Nenek diuk di kamar kieu. Keluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luarin kamar. Cek pamajikanna ka geus teuting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung gitu. Bukan Kinur Jaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peti. Ke engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh moal paeh. Paeh moal. Tidak salah wiridan. Biasa baca tasbih sholawat lain. Malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieu ieu asana paeh, asana paeh, asana paeh, asana paeh, asana paeh. Geus dikir ya. Tah cek aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan di aing can sare mah meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas. Wah ieu masalah ieu. Sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicek wae aing nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya saja kena santri. Siapa bohong aja, temen geus kawin ge di kamar, kula mah di luar. Bener oge cek jangan. Eleh jin. Adena ge teu ka kamar. Cek cenah aman aing adena teu asup. Mun aing asup geus aing bae. Aduh, aing adena di luar. Bener sieun can kawin. Ih, atuh kula di luar pan ieu. Aman men. Alhamdulillah. Masya Allah. Aisyah henteu kawin majeng can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih, jalan ka mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang lelempangan leuleuh alam dicekel bae teh huluna. Diasupun ka jas. Tinggal huluna benok. Sakumaha manuk peking. Raja jin langsung hibersa. Tuh deuleuh kota Jakarta. Tuh deuleuh istana. Tuh Jokowi tuh. Tuh polisi Tito. Oh, tuh panglima tuh.
Panglima siapa panglima? Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir tuh. Ya udah lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Cek Raja Jin kagok, cek kenai. Urang naik ke luhur langit. Naik ke luhur langit. Wah, cek santri bahaya ieu. Bahaya tuh cek kenai. Waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nuker wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepas. Wah cek santri aing paeh ye. Ragak aing kajeng kumaha ge. Bener tak kata guprak ka handap. Pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan biasa. Ragak. Bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah cak santri. Orang para insan di bibir Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti patalukana lahaula. Ya, sia ku aing. Bener bae. Begitu eta Raja Jin hudang heuk bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae aja. Nah, sia. Langsung jangan lompat ke istana. Tok. Saya cak nu gelis. Salaki gegeran ieu. Gegeran buka. Gegeran cak yana. Langsung dibuka truk langsung ditangkap. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encan hasil makosid. Encan hasil maksud Raja Jin datang. Oh, ternyata sia horengan geus kawin. Cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri. Bacakeun la haula wala bari nunjuk-nunjuk, luhur nunjuk handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak deh naik deh Raja Jin hudang. Hudang deui cenah. La haula wala quwata illa billah. Golepak deh nyana naik deui. Bere cek Raja Jin aing eleh cek. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui cek. Yes. Kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa. Isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip minantu ieu teu paeh cenah. Raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuknya ada ngarokok biasa. Tuan Raja kajinya isi aslina apa bobongkong. Aing mah beusi teu asli doang nya minantu cekeun ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna apa encan. Waalaikumsalam.
sasalaman ge teu jadi asli sia apa jurig deh sia ieu ulah kitu bah ieu kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya sia ieu aman kula mah boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan dibitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan namadak aman bener sia Masya Allah akhirnya Tuan Raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku Raja Jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta Raja Jin mawa kula teh leuleus raga pinsa ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap kukula dibacakan la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngureuneuh ulah sok make paniti sok pada kieu waniti segede kieu deka luar timah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk Masya Allah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teh kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat Raja Jin ge eleh Raja Jin eleh urang di balai desa kan jin melulu kan di desa bacakan la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh urang dekat kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah dek ke polsek urang ke polsek campur jin jeung jurig teh mah bacakan orang la haula wala quwata illa billah tentara jurig jadi kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billah wiridan wali la haula wala quwata illa billah masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti sabaraha 7000 mun aya lalaki hayang ka awe embung bacakeun la haula jadi pelet kan tiupkeun beres puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana 7 paling tidak 3 coba kira-kira kita Jaya milih nu mana ya milih nu 100 apa milih nu 3 potongan 3 lah kos kieu bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim awewe lamun teu nurut ka urang berarti aya curigan kan urang boga pamajikan marah bae
kan lainnya nu marah juridna nu aya di jero hate jurida cekal ku urang pundakna naon kak cicing sia dijampe ku aing boka kira-kira aing ngira-ngira itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih keneh bae la haula wala quwata illa billahil ciduhan fu cak jana geus loba teuing ciduh ieu bae cagir jana manjur la haula teh lain lalagaan manjur tempat-tempat sangar eta pamajikan marah eta lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah sebab nu marah lain dirina nafsu nu ditumpakan ku setan usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang plek urang misalna ka kuburan haju kadeuleu beta ji pocong jata mah kuntilanak kadeuleu pocong kadeuleu teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu maju kadeuleu bae ieu aya di kuburan mah kan mentak ieu la haula teh ya bom ieu teh ya naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas lamun kuat selamat lamun teu kuat nyana nu jurid lah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah